Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du. Kalayan dat Allah anu maheman tur maha asih, ngawitan ngawas abdi kana ieu kitab Qomi Utugian ala Mandumati Syu'abil Iman bari ngalap barokah. Ieu kitab bangkitan Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Bantani anu kengi ngalap tina kitab karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini anu mana jumlah baitna ieu nadom teh aya 20 genep. Teras ditambihan ku Syekh Nawawi 4 bait, di awal 3, di akhir 1. Janten sadayana aya 30 bait. Ngangge baharna bahar kamil, juzna mutafa'ilun genep kali anu seueur nama makhbunah. Insyaallah di tiap pesantren ieu kitab tos ilahar, tos biasa diaos. Ayeuna insyaallah kusim kuring bade diaos etang-etang ngadares ke pami aya kalepatan dina maosna nuhunkeun dihapunten kantun dilereskeun. Anapun suara eta mah tos paten moal tiasa dilereskeun sakieu-kieuna. Urang sadaya nuhunkeun ka Allah mugia Allah nu Maha Karim maparin manfaat sababiah ieu kitab dibersihkeun tina sagala penyakit hati, amin ya rabbal alamin. Mangga urang kawitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ladzi qad sayyara imana syakhsin dasu abpatu tamamu. Alhamdulillahil ladzi qad sayyara imana syakhsin dasu abatu tamamu. Alhamdu ari sadaya jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi sayyara anu tos ngajadikeun Allah imana syakhsin kana iman hiji awak-awakan, kana iman hiji jalma sami da syu'abin kanu boga pirang-pirang cabang. Patutammamu mangka disampurnakeun eta syu'ab. Dina ieu bait musannif ngawitan kalayan iqrar yen sakabeh puji anu opat qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis eta sadaya milik Allah azza wa jalla. Nu dimaksud ku ieu bait nyaeta ngajelaskeun yen amal iman eta loba juzna, eta loba cabangna, sehingga amal manusia eta bisa tambah lamun eta cabang-cabangna dilakonan sarta bisa ngurangan lamun teu dilakonan. Jadi nu disebut bisa tambah bisa kurang teh saja benerna mah nyaeta amal iman, pagaweana iman. Wa amma aslul iman alladzi huwa tasdiq palayan kus, anapun ari pokokna iman nyaeta atasdik percaya. Eta mah moal ngurangan. Naon sababna? Li'annahu law naqasa lakana syakkan falayasihu al iman ma'asyak. Sabab mun iman ngurangan berarti mang kasebutna. Lamun mang nya teu sah imanna. Contoh, urang sadaya percaya ka Allah. Dina hate urang teh karenteg kieu umpamana. Ieu teh percaya uing ka Allah teh. Sabab bumi langit pan nangieun Allah. Cuma ari Allah eta nangieun saha? Nah ieu mang.
Atawa kieu. Ari Allah teh aya tah henteu sabenerna. Percaya ke Allah teh cuma sabenerna aya tah henteu Allah teh. Tah sanajan jalma eta ngaku iman. Urang ngaku iman, percaya ke Allah, tapi hatena mangmang, maka iman eta teu sah. Teu jadi iman ge. Sabab syak mangmang teh. Maka pokona iman eta moal bisa ngurangan. Di kitab Sulam Taufik disebutkan wa mimma asil qalbi asyakku fillah. Tina sabagian doraka hate teh nyaeta mangmang dina ayana Allah. Kesimpulan tina ieu bait, amal iman eta ngabogaan pirang-pirang cabang. Amal jalma tambah jeung kurangna tergantung loba jeung saeutikna eta cabang. Hadi buyutum min kitabil kushini man qala ba'da sholatina wa nusallimu. Ta eta insyaallah bait salajengna rupina cekap sakieu heula mugi kahartos oge parin Allah manfaat ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.